Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Miss dina pelajaran bahasa Sunda. Nya, ayeuna urang mulai asup kana materi 2, nyaeta materi iklan layanan masyarakat. Tah di dieu Miss aya contoh gambar iklan layanan masyarakat nya. Ieu gambar kahiji tiasa ditinggal. Ieu gambar kedua nya tentang stop global warming. Ieu gambar katilu. Nah, ieu gambar kaopat rada benten nya ieu mah wawaran. Tah, Miss aya iklan sareng wawaran teh sami teu? Nah, urang bahasnya hiji-hiji. Tah, iklan sorangan miboga pengertian nyaeta wacana anu eusina mangaruhan atawa ngolo jalma lian, ya berupa tulisan yang isinya mempengaruhi atau membujuk orang lain. Ya, nah dina KBBI sorangan Kamus Besar Bahasa Indonesia nya aya 2 pengertian. Anu kahiji nyaeta warta pesenan pikeun ngarojong atawa ngolo balarea ngeunaan barang atawa jasa anu ditatawarkeun. Ya, jadi merupakan tulisan ya atau berita untuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Teras anu kadua nyaeta wawaran kabalarea ngeunaan barang atau jasa anu dijual atawa dipasang dina media massa saperti koran jeung majalah. Ya, wawaran atau pengumuman untuk khalayak ramai, orang banyak ya mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang pada media massa seperti koran dan majalah. Tah, wawaran sorangan wawaran atau biasa oge disebut bewara. Bewara teh naon? Pengumuman, nya. Naon eta teh Miss? Nah, nyaeta naon-naon anu diwawarkeun atau dibejakeun ka balarea. Ya, apa-apa saja pokoknya yang tujuannya adalah memberikan berita atau mengumumkan suatu hal untuk orang lain yang ditujunya ya utamanya kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya. Nah, dina nepikeun bewara bisa dina bewara lisan nya dina radio jeung TV contona sarta bisa oge nepikeun secara tulisan, bewara tulisan. Mediana naon? Mediana aya koran, aya majalah, internet, bukunya jeung sajabana. Tah, ayeuna iklan teh kumaha sih Miss? Maksudna sami teh sareng bewara. Iklan teh termasuk ke dalam bewara atau pengumuman. Tapi ada beberapa perbedaan ya. Nah, bisa dilihat dari kolom yang Miss sudah sajikan ini ya. Dina nomor hiji sareng 2 mah sami nya sami-sami nepikeun informasi. Tah, mediana bisa lisan bisa tulisan sami. Nah, ayeuna ditinggal dina sifatna. Pami iklan mah sifatna mangaruhan nya mempengaruhi iklan mah. Ya, jadi bersifat persuasif. Pami bewara sifatna ngabejakeun ya memberitahu ya atau deklaratif. Nah, dina poin kaopat wadahna mangrupa koran, majalah, radio, TV, internet jeung sajabana. Saminya iklan sareng bewara. Nah, nu kalima ye rada benten. Tujuanna pikeun masyarakat pami iklan mah nya jeung dagang. Ya, jadi tujuanna salian pikeun masyarakat atanapi iklan sosial nya. Tah, iklan oge bisa iklan dagang nya atau bisnis. Pami bewara mah tujuanna pikeun masyarakat hungkul. Tah, ayeuna rupa iklan. Rupa iklan teh aya 2. Nyaeta nu kahiji iklan sosial. Ya, tanapi iklan layanan masyarakat teh ya. Nah, tujuanna naon? Keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan anu hade atau ulah milampah kagiatan. Ya, tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat agar
melaksanakan kegiatan yang baik ya, yang bagus, atau juga tidak melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, ai milampah kegiatan anu hade, hayu urang ngamumule bahasa Sunda. Nah, itu kan mengajak untuk melestarikan bahasa Sunda. Nah, anu contoh ulahna kumaha Mis? Misalna ulah miceun runta di mana wae. Tah eta salah satu contoh iklan anu tujuanna ulah milampah kagiatan nya eta iklan sosial. Ayeuna urang lajeng kana iklan dagang. Tah iklan dagang mah tujuanna tos tangtu sangkan masyarakat teh meuli produk anu diiklankeun. Ya, jadi tujuannya adalah untuk agar masyarakat teh membeli produk yang sedang diiklankan. Tah, ayeuna disawang tina wanguna dilihat dari bentuknya. Aya iklan baris atanapi iklan mini. Ya, apa itu iklan mini? Nah, nyaeta iklan singget anu diwangun ku sababaraha jajar. Namanya saja iklan mini ya. Jadi iklan yang singkat yang hanya ditulis dengan beberapa baris saja. Ya, lajeng anu kadua nyaeta iklan sandi. Nah, iklan anu dibarengan ku tanda khusus atanapi sandi. Contona aya dina koran misalnya dijual motor Honda Vario 2015, harga murah bisa nego. Tah, harga murah teh sabaraha, bisa nego teh sabaraha gitu nya. Jadi iklan sandi itu iklan yang masih harus meminta konfirmasi kepada si pembuat iklannya. Paham ya? Ayeuna lajeng anu katilu nyaeta iklan kulawarga. Tangtos wae eusina mangrupa warta ya berita pikeun kulawarga ya untuk keluarga misalnya tentang berita kelahiran, ulang tahun ya, tunangan, atanapi kapapahitan jeung saterusna. Lajeng ayeuna kana ciri-ciri anu kahiji urang bahas heula ciri-ciri tina bewara atanapi wawaran tadi teh nya. Anu kahiji nyaeta judul bewara, tapi bisa wae tanpa judul. Tah anu kadua tangtos kedah aya jejer anu dibewarakeun. Temana naonnya anu baris dibewarakeun. Terus anu katilu aya eusi nu dibewarakeun. Aya eusina tangtosnya. Nah, ngawengku naon wae Mis? Ngawengku ngaran kagiatan, tempat jeung waktu kagiatan, tujuanna naon, tah panitia kagiatan saupamina aya nya. Tah ayeuna ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan mah ayana judul atanapi jejer nu diiklankeun. Kalimahna biasana parondok, nya biasanya kalimatnya pada pendek-pendek. Nah, kecap-kecap anu dipakena jelas artina, kata-katanya jelas ya artinya. Nah, sifatna mangaruhan nu tadi teh mempengaruhi ya, persuasif. Nah, tujuanna pikeun narik hati jalma lian, yaitu tujuannya untuk menarik hati orang lain ya. Nah, carana bisa ku cara kaleulewihi atawa hiperbola ya. Nah, biasana nganggulkeun produk barang atau kegiatan nu diiklankeun. Tah, ieu contoh bewara. Tadi uningakeun ka para siswa-siswi. Tanya, ieu teh aya dintena nu tadi teh nya waktu, tempatna oge. Tah, bisa ditinggalnya. Nah, biasana kalimah anu digunakeun dina ngawawarkeun bewara disebutna kalimah wawaran atau kalimat berita. Yaitu apa? Kalimah anu digunakeun pikeun ngawawarkeun kanulian sarta miharep perhatian tinu ngadengekeunana. Ya, yaitu kalimat yang digunakan untuk memberitahu ya, memberikan berita kepada orang lain serta diharapkan perhatian dari yang mendengarkannya. Cirina kumaha Mis? Anu kahiji nyaeta wujud kalimahna salawasna ditungtungan ku tanda titik. Ya, jadi di akhir kalimatnya pasti menggunakan tanda titik.
Teras anu kadua, wangun kalimahna bisa mangrupa kalimah salancar atanapi tunggal. Nah, bisa oge mangrupa kalimah ngantet atanapi majemuk. Anu katilu, eusi kalimahna mere beja atawa wawaran. Ya, kalimatnya tentang memberitahu sesuatu, ya, memberi berita. Tentu saja. Nah, yen anu kaopat, jalma anu narima wawaran dipiharep aya respon. Yang menerima berita diharapkan ada respon, ya, ada timbal baliknya. Nah, contoh kalimah wawaran tetapi kalimat berita. Ti mimiti tahun 2020, Kemendikbud tengayakeun deui ujian nasional. Titik. Nah, ya, sesuai dengan cirinya. Lajeng anu kadua, Paridwan Kamil mingpin Jawa Barat ngagentos Pak Ahmad Heriawan. Nah, Pak Bupati sumping disarengan ku Pak Camat. Nah, SMP Al-Mutakin ayana di Tasikmalaya. Nah, dari semua kalimat ini, ya tentu saja ini memberikan informasi atau berita. Ya, seperti itu ya contohnya. Nah, dina nepikeun wawaran teh tadi aya 2. Anu kahiji teh wawaran ditepikeun secara tulis sareng lisan. Nya, dina wawaran anu ditulis mah kudu nyoko kana ejahan jeung tanda baca anu merenah. Ya, harus berpatokan dengan ejahan dan tanda baca yang baik. Misalnya naon, huruf gedenya, kapitalna, huruf leutikna, titik, koma, jeung sajabana. Teh kedah merenah. Nah, ayeuna ari wawacan anu ditepikeun sacara lisan kudu nyokona kana naon? Kana tilu ieu nya anu kahiji nyaeta lafal. Cara ngucapkeun hurufna bener tur jentre. Ya, na nya na. Nah, eta teh kedah diperhatoskeun. Anu kadua nyaeta volume, nyaeta halon atawa ngoncrangna nyorakeun kecap atau kalimah. Jadi keras atau pelannya ya menyuarakan setiap kata atau kalimatnya. Terus anu katilu nyaeta intonasi atanapi lentong. Nyaeta naek turuna lagu atanapi irama nyarita. Nah, dina nepikeun wawaran kedah aya tata kramakna. Naon wae Miss? Nah, nu kahiji nyaeta ngagunakeun bahasa anu merenah tur sopan. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, terus aya sikap orang ge waktu keur nepikeun kudu hade. Ya, harus baik juga sikapnya. Terus anu katilu sora urang, waktu nepikeun wawaran kudu ngoncrang tur eces. Ya, jadi ulah siga nu ngarewosan gitunya, jadi kedah ngoncrang. Nah, anu kaopat, wawaran anu ditepikeun eusina penting keur dipinganyaho ku batur. Ya, berita yang disampaikan isinya harus yang penting untuk diberitahu kepada orang-orang. Lajeng anu kalima nyaeta wawaran anu ditepikeun eusina kudu benar lain beja bohong, harus valid. Ya, tidak boleh berita-berita yang hoax. Nah, anu kagenep nyaeta teu salawasna eusi wawaran anu ditepikeun ku urang teh bisa langsung kapaham ku batur. Ku kituna urang teh kudu daek malikan deui atawa leuwih ngajelaskeun eusi wawaran anu ku urang ditepikeun. Ya, jadi tidak selamanya isi berita yang kita sampaikan itu orang lain bisa langsung paham ya, bisa langsung menerima. Jadi kita harus mau untuk menjelaskan lebih lanjut tentang berita yang sudah kita sampaikan tadi. Seperti itu ya. Nah, mung sakitu materi iklan layanan masyarakat anu tiasa misdugikeun, pami aya kurangna tiasa ditinggalnya tina buku paketna, contoh-contohna oge tos seueur dina internet, mangga di searching wae ku sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.